Naudzubillah nih. Bersama orang tuanya dinikahkan tanpa menunggu proses melahirkan dulu, apakah pernikahannya itu sah apa tidak? Nikah nama itu asal ayah rukun beda sah, ayah wali, ayah saksi dua, ijab kabul, pengantin lagi, pengantin sah. Ngan doraka nikah dengan sakitu sah nikah ayah nusa tapi doraka kos urang ngala wudu pakai cai nang maling eta wuduna mah tu sabe asal cai na be cai mutlak wuduna beres rukunna ngan cai nang maling wuduna sah ngan doraka ngala wudu maling ngalaksanakeun wudu mah pagawean tina hasil maling wuduna lantaran akur jeung praktekna sah kos kitu ieu sarua rukunna aya ngan lantaran nyalirukeun sebab engke anakna bisa diaku pagaharan ngalaksanakeun sah masa menyaksianana antu kababawa itu doang. Bagus juga pan ulah waka ditikakeun keunang ngajuruh heula keges puguh karak ditikakeun abe jelas anakna anak jadah anak haram tah kitu wae kuluna pisan mah lain ditikakeun ieu sama diranjam lamun muhson mungkin muhson dijilid 100 jilid nu kuduna disiksa dijilid ieu mah ditikakeun atuh heheotan itu mun kula nu jadi presiden geus pokona hukum jilid diayakeun. Tidak mau tahu siapapun laporkan. Ayo kebenaran bangsa gubernur negara ini. Polisi, asana saparo negara beak. Hiji dasana. Nutu salat gebugan paehan. Lohor henteu, azhar henteu, maghrib paehan. Wah, asana riuh nyun kuburan. Bajasan nutu salat. Tapi tetap dilakukan sebab non gitu ngaranna ku ayana dilakukan hukum kisos jelema bakal jalan jujur maling potong leungeunna jadi jelema rembung maling sieun dipotong ai kuari memaling subkeun ke penjara ngomong pagi 2 batu ya ke maling dia tuh itu baik itu teteh kalau kita mendapatkan pekerjaan baik itu karyawan swasta maupun pegawai pemerintahan dari hasil sogokan atau suap menyuap menurut agama Islam kan haram. Terus bagaimana dengan gaji atau upah yang kita terima setiap bulan halal apa? Baru ini tadi, jadi hari nyogok nama haram, hari upah nama tuh halal, sebab hasil gawe ngan asup digawe, nak menang nyogok tak haram nyogok, nah, hari gaji nama penurun digawe tuh halal, ya karena raka di sisi lah. Masya Allah. Ya naon dia berarti sekolah masih terlulus saya dibaca lagi kuai. Lagi saya mau tanya saya ada masalah dengan istri ataupun dibawa ke dia semenjak isi kerja sering timbul percekcokan sampai saya diusir. Jore amat tuh sih.
nasib dia datang ke diusir dari rumah dan minta dicerai. Saya pergi dari rumah itu sudah 4 bulan kawin deh ya tuh badur menyandung siapa diusir gitu cicing. Selama itu saya tetap memberi nafkah setiap minggu sesuai dengan kemampuan saya. Itu kepada anak saya, namun istri tidak mau menerima. Saya juga tetap berusaha mempertahankan rumah tangga, tapi istri tetap minta cerai, akan didukung oleh orang tuanya. Pertanyaannya bagi saya harus bagaimana? Bagaimana siap? Nanya kain. Memajikan siap. Budak tenang, karunya amat. Apa tempat berusaha mempertahankan hubungan, apa tetap berusaha mempertahankan hubungan atau dicerai saja, dan bagaimana hukumnya itu hukumnya bagi keduanya. Masalah kostum itu ditanya ke sia rumah tangga sakinah apa ente yang pemajikan sanajan hayang-hayangan ge pemajikan hubungan nanti bere nonggeng sia ulah telet atuh ka Cisoka tadi tuh telet supaya daeke dengan naon tamelet ge arijang ketentraman mah itu ngomong saya anak ngan ulah kaing enten sia buka pelet ya lamun teh anak tuh udah dicerai ya cerai bae ulah sok dihese-hese geus dah cekena cerai bae jaga tedai keulieu geus bae cerai aya babna ieu bab tolak nya nolakna hiji habisinya haji daekeun deui tinggal rujuk keberannya nu begitu daekeun tambahan 2 gitu bae karena minta dianggapkan ya 1000 jagai ditolak hese ulah sok kajung hezekeun daing pokokna mangan apakan nolak geus pokokna tetep lalaki tong jore-jore yasiru wala tu'assiru gampangkeun ulah sok ngahesekeun ke urang lamun ngagampangkeun dibere gampang deui ku Gusti Allah man gampang gumpingan nah jelema nu sok gampangkeun bakal digampangkeun eta bae kos kitu lega sese mun bener-bener embung atuh geus anak tinggal anak aya embungeun mah rumah tangga teh supaya sakinah dek sakinah kumaha ku hari salat inget baik apa majikan inget mending ku inget romantis pugu ieu mah inget teh kumanyuna ku nyarekan kan teu beres amun nya geus embungeun geus beresan salat neangan deui pilih apakah yang nu putih lampung adat gede hayang anu hideung berbes nurut mending mana tah geus pokona pilih